Wah, Tasik asa pangling kieu euy. Bener asa paralang ling kieu. Akhirna penderitaan orang salila 5 tahun di penjara beres oge. Ayeuna orang bingung. Kudu ka mana nya ayeuna? Nu dilemur pasti moal narima urang deui. Halik ulah kalemur ieu deui. Dasar pembunuh. Nya pembunuh maneh mah. Halik ulah kalemur deui. Halik. Ngerakeun sia mah geus ngawiwirang lemur. Mending maneh mah di penjara wen. Ya Allah, pasian abi jalan.
Tuh, dompet. Tuh, dompet sigana man orang dia. Ah, punten, badan ngiring naras. Badan naraskeun terang bumi na Bapak Robet. Oh terang caket daa. Palih mana? Tuh pali ditu. Wah, atuh tebih eta mah. Kelas kedap. Ieu petana. Mangga. Kat aya peta segala. Mangga abi ka payun heula. Urang pilarian nu di dompetna. Iya sih kan nama yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, iya laras bumina Bapak Robet. Oh, mohon beres, mangga Bapak lebat. Enggak lebat. Kerasa kedapnya orang di sauran heula. Mangga Bu nuhun. Kakanda, sini ada tamu. Ya, Adinda ada apa? Sini Kakanda ada tamu. Oh, oke Adinda. Bapak Robet, Iya, dengan saya sendiri. Anda siapa ya? Sepertinya saya tidak kenal Anda. ini Pak, tadi saya mendakan dompet atas nama Bapak Robert. Leres iya. Aduh, betul, itu dompet saya. Alhamdulillah Kakanda itu tas kapena. Iya, Adinda, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ali leres mah. Adinda, tolong ambilin arak buat dia minum. Kakanda, nah arak istighfar. Maksudnya teh. Oh iya Pak, terkedah. Ah, kamu mah. Iya Pak dompetnya. Oh, nun, alhamdulillah. Dompet ini teh barang berharga. Betul, Adinda? Betul Kakanda. Mangga atuh Pak, abi bade teras deui. Tunggu dulu, Bung. Sebentar, ini ada rezeki buat kamu. Ini rezeki lumayan buat kamu. Aduh Pak, wios padahal mah. Ini nih rezeki lumayan buat kamu. Ini nih. Atuh nuhun Pak. Kakanda masuk ganek diberekeun kabeh. Adinda, kita lagi kurang duit. Pak, nuhun Pak, abi bade neras deui ka ditu. Alhamdulillah ya Adinda. Iya Kakanda. Ayo atuh yuk sekarang. Hayu apa Kakanda? Meong. Wow. Alhamdulillah jeung mampoe ayeuna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Sopan atuh saeutik teh. Assalamualaikum atuh. Lain gugorokan ngadon tepugu. Atos Pak, neme assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah kitu bisa.
Tah gitu ngeunah kadengina kana irung teh. Cepil Pak, cepil sanes irung. Geus ulah assalamualaikum wae. Astagfirullahaladzim. Bade meser naon juragan? Mana wi aya kupat tahu Pak? Oh, aya kelas kedap. Aduh Pak, kupat tahu. Ai kitu naon salah? Eta mah gas Pak, abi mah teh meuli gas. Oh, ngomong itu kita tadi. Kelas. Astagfirullahaladzim. Naon di ai maneh? Pak, naon ieu? Emang urang naon? Ih, marah-marah. Barang jualin ieu teh. Teu sopan maneh teh. Kelas segera. Nah, baca. Kabaca, abi weser kupat tahu. Oh, kupat tahu ngomong atuh. Kela kedeung. Astagfirullahaladzim. Tah, kupat tahu na. Iya Pak. Bade meser naon deui juragan? Atos Pak, tadinya mah bade meser kerupuk kan, mau balik. Bari nage di warung ieu mah oli jung ka bengkel. Parah lah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Itu bisa sapu. Mana? I don't know. Dengar naon maneh? Ngadadak ngomong bahasa Inggris? Hamburger bro. Roti pakai bahasa koge balaga. Yes, very good. Ayolah bebersih ayo ngomong we. Hayo.
Iya. Nah, itu bisa sapunya, Tin. Mana? Duka, itu apanya, Cah? Tin, tikali abi mah dibere cincin ku salaki, mani ayus coba, cakiti tikali. Hoyong berapa kali ya? Aduh, ieu sarung tangan naonnya ieu na? Kayak orang dibuka heula. Aya naon kitu da sarung tangan, Tin? Kela orang dibuka heula. Aduh, atuh tara. Aduh, astagfirullahaladzim, ali teh loba-loba teuing. Aduh, mang mesetkeun panangan ieu nyeri. Alah, ieu teh ali loba teuing. Alus urang mah salakina ge ngan dibere ku salaki ge dibere hiji. Ieu mah loba ieu. Alah, ieu sabaraha onon ieu alus. Nah, ieu mah kitu salakina bager. Kayak India. Sekedap antosanya. Antosan sekedap. Boleh ka dieu heula? Mangga. Kira enggak ada cincin gitu loh. Kalung tah, tigali leuwih loba ieu mah. Walah sae euy. Ieu teh kalung asli di Siberia. Wah, hebat euy. Wah, kamu pasti tidak punya. Asa atuh euy. Wah, naon deui eta nya? Asa barulat kieu ieu teh. Walah, ini loba. Kumaha ieu teh cah berat, itu berat. Erek teu berat kumaha ieu mah? Emas batangan dikalungkeun. Duh, kumanya cah ieu teh kapalang kagok. Wah, lamun dijual ka beulis nu gede. Orang kaya gitu loh. Geus ah. Kenapa kamu marah-marah? Ya tarik bebersih, erek agul-agul kekayaan ieu teh. Ece nu ngamimiti ya. Orang adu jajaten. Der kesieun. Sok lah. Sok maju kadieu. Oh, ieu mah masieun. Sok, ieu mah masieun. Maju. Stop. Sakang pukulan naon? Sakang pukulan. Loba mas. Siap. Ya. Tinggal maneh mah. Teu apa urang mah. Hei, bantuan. Jajangnya jadi kieu. Kesawios Bu, nuhunnya ieu teh wangeunana. Ari Ujang ti mananya nembe ningali? Abi pengembara Bu, teu gaduh tempat tinggal. Luh, ayeuna bade kumaha tuh bade ka mana Ujang teh? Moal ka mana-mana paling Bu. Pamit teh sawios, abi wios ngalingihan di masjid. Di naon we Bu, di piwarang nanaon ge wios. Luh, kumaha tuh, Cuk? Bukan apa, Cuk? Lah, baiklah, kumaha kewe. Kumaha? Keun we tanggung jawab urang we lah ieu mah. Kumaha Bu? Maka kasep asal sing jujurnya. Nuhun Ibu, hatur nuhun. Yakin teh naon? Baiklah bingung da bebejak ka saha deui. Tapi kan tan keur mararudi kitu na oge. Mun aya naon ulah mangga urang heueuh. Kalem tanggung jawab urang lah. Ibu hatur nuhun. Aduh, kaosnya aku luput dulu ya. Lah, cincin sakitu ge balaga. Indonesia baik hati. Oh dunia selamat pagi. Ka Korea tahun hareup. Oh ayeuna waktu nguseup. Hai. Cici lalang euy sosorodotan. Aya lauk diuseupan. Serong ke kiri ahai, serong ke kanan ahai. Demani ndot-ndotan. Suseup ahai.
Mudah-mudahan menang lauk loba. Pak Haji ngiring usep. Oh, hiwas jang. Oh, nuhun Pak Haji. Yes, waktunya ngusep. Sepertinya cocok ngusep di sini. Ahai. Mudah-mudahan menang lauk hade. Menang lauk euy. Wah, akhirnya menang lauk padang. Aduh, berat. Astagfirullah, eta budak saha? Maneh ya orang ge usepan. Allahu Akbar. Maneh bet mau jadi di dieu. Tapi jika si Bapak. Hai. Lanjut ngusap lagi. Mudah-mudahan ayeuna menang lauk padang. Nah, berat ieu teh. Aya naon ngait? Itu kunaon tuh si Randy tuh? Aya tolongan. Berat euy naon? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh-duhnya Mang. Ahai. Sami-sami Mang. Kenapa nasibku gini? Balik saya teh, ngaganggu air kermusel. Kamu yang salah. Ada aja gangguannya. Ahai. Mang, emang tenang ngusup di dia? Nyata naon. Meskipun dia bawa nu batur, tapi hakikatnya nu Allah. Oh, badai dilaporkan wae ku abi Mang. Jang, ada jang. Yang soal kacang, Kacana. rat tengah makanya. Hatur nuhun. Yos jang, tenang. Jang dituang jang lumayan. Tunun tunun. Astagfirullahaladzim. Batian kena naon? Udah kena nawan sampai enak. Kunaon ieu kunaon? Aduh nyeri. Punten pamasarkeun Hansa Plus. Di palimana warungna? Boleh ditua warungna. Mas, assalamualaikum. Sok mana setibanya teh. Assalamualaikum atuh. Bari nage di warung ieu mah oli jung ka bengkel. Kunaon itu Oh, ente pernah naon? Oh, muun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan. Alhamdulillah gini lancar. Punten ngawagal. Oh, muhun mangga. Alhamdulillah mah gini aya nih. Pria ginaon juragan? Pada meser Hansaplas hiji we Pak. Oh, muhun mangga. Kelas kedap. Punten ya Allah, abi atas udon. Jang mangga. Allahu Akbar. Kunaon? Nih heboh. Hansaplas, Pak, Hansaplas, sanes Hamplas. Ai ujang kadu soca teu. Ieu warung biasa, lain toko emas. Dina panangan Bapak ya Hamplas. Abi pesen Hansaplas. Nah, ujug-ujugna emas. Kunaon ari ujang? Teu lah, abi mah pesen beas sakintal, kagok. Oh, ngomong atuh Hansaplas gitu. Mau aya koas di dieu mah. Kelas kedap. Mangga Pak, Assalamualaikum. Teu sopan. Teu assalamualaikum acan. Pokoknya mah abi terang. Maneh kudu ngalunasan hutang ayeuna. Nungguin bawa duit kumaha? Wani janji, wani tanggung jawab. Kumaha deui da eueuh. Minjem somea, ari ditagih marah-marah. Kalau coy, aing mah teu marah-marah. Aya naon euy? Pokoknya mah bayar hutang ayeuna. Sayang, Bayar hutang. sayang. Punten itu aya naon? Iya ditagih hutang saya bayar. Naon mana ikut campur? Sanes maksad hapunten. Takuan si Omar nih. Sabar sabar. Astagfirullahaladzim. Maju hiji-hiji. Eling saya Omat. Nyaring ka kemana nih? Mang, istighfar. Icing siapa nih? Kalau tidak mau, lebih baik diam. Eling saya Omat. Maneh nu boga hutang, maneh nu galak, dibalik. Ah, meningin kah? Atau milih ngenong di kuburan? Cara maneh keur nginjemna Diam, jurus sebasahan maut. Wah, Duh, kudu kumaha ieu, Mang? hingga kalian keren. Oh, nya. Tapalun aing titikan Zeus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa aku tidak bisa gerak? Alhamdulillah. Sami-sami. Hari ujang di mana? Abi musafir, Mang. Abi lingi di masjid itu. Oh, marbot. Nemeng ngadangu. Mun neme tilu dintenan, Mang. Oh, mohon atuh. Enggak, Mang. Aduh, jangan apa-apa aku, Bang. Mana budak lu tadi? Oh, Bang. Terus jak. Tos, Mang lagi kali lah teuing abi naik main bal ah. Gara-gara pecegat kuno nagih hutang.
Kurling, kurling, desa cukur keliling. Kurling, 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 desa cukur keliling. Kurling, kurling, desa cukur keliling. Kurling, kurling. Ya Allah, jangan menang pelanggan. Kurling, kurling, hujan. Hujan. Aku nanya bori ieu mah. Kieu cocok ke hujan kieu mah. Ajojing Allah Allah ajojing. Ajojing Allah Allah ajojing. Alah, itu naon jelema burung hujan kieu nyebor. Ajojing Allah Allah ajojing. Ajojing Allah Allah ajojing. Tapi bahaya, juga nih daikin cukur. Bade cukur mah. Punten tukar lagi gula. Dicukur, abi mah teu nawaran gula. Kumaha? Bade dicukur mah. Bumi mang tatang mah dipali ditu. Si anjir, conge. Sopan. Tah, baca. Non eta? Kurang neuleuh. Baca. Oh, cukur keliling. Dikieulkeun kakara bisa maca. Ini ngerti. Bade dicukur, Kebeneran, erek. Yuk ka dieu. Kebeneran, hayang setelan Korea. Beres. Sing hade heueuh. Boleh. Udah ya si Mang hayang setelan Korea. Agar cewek-cewek bisa terpikat. Gampang lah. Beres. Waduh, ganteng banget gua. Anjas selebeo. Dengan begini saya akan memikat para wanita. Selebeo. Sabaraha, Salah, panggil mah ieu teh budak. sabaraha, 10.000. Yuh. Nya, ini nu budeun. Nuhun. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, 50.000. Jika namun orang nyebutkan 20.000 pasti diberi goceng. Udah. Ih, tampan dan rupawan gua. Lah, kagak disimang ketinggalin. Mang, kagak ditinggalin, Mang. Hah? Naon? Mang, kagak ditinggalin. Wah, mama lagi emang perlu kabur. Kadon lupa. Yo, Mang, rakaji, Mang. Mang, dia rakaji, Mang. Gusti Nu Agung tolong ek diragaji urang. Ya rakaji, oi. Rakaji, tinggalin. Jurus 1000 bayangan. Si kehead. Mana aja tau preman? Aing hayang meuli seblak. Taya. Atkeun, hayang seblak di Sangmuan. Taya, Anda jangan berbohong. Swear. Ulah. Buktinya ada. Itu uangku untuk beli batagor. Tapi aku butuh uang ini untuk beli seblak di Sangmuan. Batagorku. Seblak di Sangmuan, mantap. Itu udah kena naon. Kunaon ieu kunaon? Atas abi di cana ku ieu. Atuh ulah kitu pamali. Naon? Pamali kita teh pamali. Kamu orang dewasa jangan ikut campur. Budang teh nalak di Naon ieu naon? Juguy.
Kamu orang dewasa akan menyesali perbuatan ini. Tunggu. Naon atuh budak leutik teh. Ayah, sini sebentar. Ayah, keluar. Tolong aku. Ada apa? Itu ayah ngalian abi di situ. Wah, berani-beraninya. Pokoknya ayah harus basmi dia. Oh, gitu. Anu di masjid itu. Tenang, aku akan basmi dia. Aku mau mandi dulu. Kawan-kawanku, ayo jalan. Pokoknya kita akan baca dia. Siap, Bos. Jangan siapa air. Oh, ini anak udah air. Ayo ikut. Siap, Bos. Ujung mana? Ayo serbuk. Astagfirullahaladzim. Itu Zeus nu kamari geuning. Dek aya naon geuning kadari nya euy. Mana nu kamari? Allahu Akbar, aya naon deui. Mana geus ngabanggu budak kurang. Oh, pahingan banget na jiga nya. Kenalkan teman-temanku. Ini namanya Asep Baskom. Ini namanya Udin Rantai. Ini namanya Asep Pedog. Digayam sih aku orang. Ini namanya Tetang Jenggot. Dirangukeun sih. Dan ini namanya Dadang Ragaji. Kami dari geng kekerasan. Dan mana can bayar hutang? Balik dong. Duh, namanya Sami-sami. Bang, tadi sakedap. oh mohon man. Oke, wengi urang ngaronda yuk. Hayu, tah wae. Jeung tukang warung ge da, aya tukang warung ge ngiluan. Halo coy. Mau balik. Baiklah, hiburan. Cucung. Anjir, kamu Korea gitu loh. ayo oleh penting ngaronda. Randa. Di mana ya Randa? Nya, kurang ge mau balik. Ayo coy berburu Randa. Randa berambut pirang. Jung bejaan sing balik. Ngaronda.
Ini sih teh euy. Sugana tuh aya hiji rana, dua rana mah. Ngaronda teh head lain ngaranda. Nya aja Mang Samit. Are Mang Samit teh aslina ti mana? Panjang mang, kudu diceritakeun mah cerita nama mang. Eun we atuh da Idul Fitri mah lila keneh. Nya, tapi ke mau balik. Ari Mang, taya rencana ka euy. Henteu. Bingung abi ge euy ka mana gitu. Geus, ayo boga pertanyaan hiji. Naon bedana tangkal kakak jeung tangkal caringin? Naon bedana? Sabab poe Senin mah ke bakal poe Salasa. Lucu eta teh euy. Astagfirullahaladzim, isu naon? Kalau bisa teh dae kemana dalam lo makin orang cerita kocak. Itu enggak usah diri ke cerita mah. Apa tuh bedana lauk samangka jeung lauk nu paeh? Lauk samangka mah bisa dihakan, ai lauk paeh mah bisa dibangking. Urang ge masih kitu boga carita. Aduh, Gusti mana si Samit di dieu mah curiga. Aduh, urang ditinggalkeun. Aduh, pusing urang. Si Samit mah ditinggalkeun mang teh saha ieu. Mang, Allah, kieu-kieu teuing hirup aduh Gusti nu agung aya jurig dihareupeun mang jawab atuh mang. Urang ge sarua boga cerita. Urang mah teh teu butuh bata, teh bata mah keur nyieun imah. Jelema teh punten nya mang aya papangeula aduh. Aduh deh di mana mana. Sami di mana mana. Iya. Samit mana di mana? Aduh, ini Gusti, aduh. Iya musak. Balik ah. Aduh, nasib saya kegepeng. Pak, tujuh naon? Pak. Ari saha? Bapak mah karek ningali. Abi Samit. Samit, asa namanya ngadangu. Ari Adi paling mana? Abi musafir, Pak, kaleresan diizinna ngamarbot di dieu. Marbot? Saha anu ngijinana? Dibunuh di dieu dah. Sopan tengah hargaan dewe. Punten, Pak, kumaha gitu. Itu si Samit kunaon Mana? Itu si Samit dicarikan ku Pak Walio. Ayo sugan teh randa. Kalau balik ieu mah kudu bebejang heula kasih uak. Ayo. Wah. Si Samit dicarikan ku Pak Waluyo. Di mana? Alhamdulillah wa, abi masih sehat. Balik maneh. Ayo wah ke masjid. Ayo. Astagfirullahaladzim, aya wae. Itu wah. Punten, Pak. Alah, hargaan. Tah, ieu geuningan. Wah nu ngijinan ieu jadi marbotnya. Puntennya, kapan bapak nanti mudik? Matak naon atuh ngobrol heula ka saha? Terus atuh bios dah, ieu mah jujur ieu, jamin oge. Ah.
hargaan. Ibu kumaha tuh ieu? Kan udah saya aja. Ibu lepas ya mah. Halo coy, Oh, coy. gimana kabarnya? Baik. Ada apa, Bro? Bagaimana bisnis lahan pabrik 5 hektar di sana? Alhamdulillah, abdi mah sehat. Kebetulan kalau begitu saya pilih Argentina. Nah, harga ayam teh naik Bener. 5 tambah hiji 2. Habis pikir ban bet bisa bulet. Obrolan macam apa ini? Kembali. Wah, udah majikan udah hajit. Cerita tentang pembunuhan. Wah, ini asli anu di masjid. Berarti anu di masjid teh mantan narapidana ya mah. Itu bisa diantepkeun ieu mah. Diusir ya mah. Awas ya Pak. Mana si Kevin? Iya boleh. Iya. Pak. Iya. Itu naon ieu? Pangi siapa nih aina saha? Punten naon ieu teh, Pak? Maneh teh mantan narapidana. Ngaku sih. Punten Pak, abi teh salah jelaskeun. Tah, kebenaran deui. Si ieu teh mantan narapidana wa. Nanya aja beres. Ngaku sia maneh ayeuna. Salah resna maki ieu, Pak. Tulung. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ieu kunaon? Yang. Udah. Hei, ikut saya ke kantor. Bukan saya, Pak. Kamu telah melakukan pembunuhan. Pak, bukan saya pelakunya, Pak. Bukan saya. Ini barang bukti. Bukan, Pak. Saya ingin menyelamatkan dia. Sekarang ikut saya ke kantor. Jelaskan di kantor. Oh gitu. Mana maling aku? Maling aku penjara pinu. Istighfar Pak Waluyo. Tangan deui wa, ieu geus jelas. Da ieu teh jujur, bener aku nggak bohong. Ayeuna mah pilih wa. Mending usir si ieu atau warga ngusir si ieu. Yos, we, Bu. Abi mah ini mah BDM Yos. Emang Ujang balik ke mana? Duka, Bu. Yos, we, Bu. Cing mah, mau saling-saling mah. Buat tunuhnya, Bu. Ujang. Mangga. Itu nanya. Mohon. Assalamualaikum. Oleh, ayeuna maneh pereng waru. Ari cekurang mah da menang Indonesia 2-0. Anjir, boga balat teh kieu-kieu teuing. Oh tentu, tampan mah gua banget. Geus ayo lah ini. Di mana Rana? Ayo lah ini. Sampai ke mana? Abi si kana mah moal teh tadi dia deui. Oh, bade ka pasar. Abi nitip suluh. Maneh teh ceulit teu dipake. Nun, terima kasih atas pujiannya. Kunaon make teh bisa di dieu deui. Ah,
segala nama terbiasa we. Gara-gara si Pawaluyo nya. Wes lah, sekarang yang mutan, abi pamit lah nya. Kamu raya kami sama tuan. Ngomong naon sih marane bieu? Ah, mal balik ngomong jeung maneh mah. Iya, abi mah alhamdulillah sehat walafiat. Tungguan. Ya Allah, kasihan lagi kesabaran ya Allah. Si bro. Bro, bos mana Anda? Saya mau gak tahu kemana Pak. Bukannya kamu di masjid kan? Iya, sekarang mah tapi sudah tidak bisa lagi di sana. Aduh, pasti gara-gara si Waluyo. Ya, begitulah Pak. Ayo, ikut saya. Tenang, urusan saya. Tuh, atur nuhun Pak Robert. Serahkan semuanya sama saya. Salah si Waluyo mas, serahkan kepada saya. Waluyo. Naon Robert? Mana yang bisa si bro? Ya kumaha deui? Jelas masalahna. Iya teh mantan narapidana. Tapi dia sudah menjelaskan. Sekali kriminal, tetap kriminal. Si bro tengges bager kepala warga. Pak Robert, biasa Pak Robert. Diam, itu urusan saya. Maneh geus ngarebut hak batur. Terus manerek no. Tidak akan kumaafkan. Kalem. Aya urang. Aya abi Pak Robert. Ini sudah banyak kawan-kawannya, coy. Itu sieun urang mah. Di mana ya wayang? Maneh mah tong mil ngomong, cicing. Meong. Da lain ucing. Apa sih berisik-berisik? Geus pokona mah si ieu kudu nyingkah ti lemur ieu. Aduh, so suci banget Anda. Pak, yo sampai Pak. Diam kamu. Urang boga aib maneh. Arek dibongkar warga. Ulah kitu Robert. Mending dibongkar aib maneh, tawa izinan si ieu di dia. Baik, ayo kumaha Robert. Ayo, lu ah. Ari bieu teh marane teh ngomong naon sih? Aduh, Pak Robert, hatur nuhun ya. Sama-sama, ayo ikut saya ke situ. Ini bro, rumah buat kamu. Wah, beneran Pak Robert? Oh benar, rumah saya banyak. Ini bro, rumah buat kamu. Alhamdulillah. Yes. Ayeuna maneh boga imah. Yes, di mana rendana? Di mana? Maneh tebaleng. Pak Robert, hatur nuhun Pak Robert. Sok ya. Dua, mulai. Kalau kita udah makin cerita aja tuh. Meter bener mah oke. Nah, jadi dua, mulai. Sama bener pisan sameter. Sap. Dua. Kan segala ya pokoknya mah sih di pasar we. Kanya. Tos. Jo, ulah suri. Ji, dua, mulai. Mulai. Aduh, pasti gara-gara si Waluyo ya. Bener. Wah, mulai. Mana sih sakit makin balik kayu anjing aja curi. Ulah punya anjing. Anjir. Oh anjir. Atau aduh, naon we ulah punya anjing ya. Gusti. Tah. Curi video. Tah, Nap randa berambut pirang. Di dua, mulai. Coy, berburu randa berwarna pirang. Berambut. Oh, randa berambut pirang. Di dua, mulai. Ayo coy, orang berburu randa.
Dari Randa berambut pirang. Dua, mulai. ayo coy berburu randa. Berburu rambut. Ayo coy, berburu randa pirang. Berburu randa berambut pirang. Ayo coy, berburu randa pirang. Berburu rambut randa. Bingung gitu mah.